Bima besti da boleh tipagulung jeung bocil we hayo. Atuh da kumaha deui ari gaduh seueur murang kalih mah. Ngal simut sareng bantal gekot kapaburisat sigah kapal pecah. Datang we nina tu geuningan diberesankeun we simut teh. Ieu teh bade masak besti karek tos uih ti warung. Jar kangkung 3 beungkeut bocil we hoyong sosis cenah ieu teh. Royko lisah we saparapat. Kana mah da tara nganggo royko bungana sok asin. Abi mah sok enak teh ngangge penyedap rasa anu koneng geuningan. Lep oge we ieu teh meser sameleunana 4 ribuan sareng tomat. Nama kusabab bocil tos lalapareun cenah teu acan sararapan. Tos nyararios wae, "Mah, sosis enggak geura pasak." Heulakeun we ngagoreng heula sosis ayeuna mah. Tahan heula we ieu teh minyakna. Da abi mah tara meser anu kemasan besti. Saparapat we kieu geuningan yeuh neteng. Hal ayeuna mah saparapat oge 7.000 di dieu mah. Goreng we heula ayeuna mah sosisna kanggo sarapan barudak ameh jongjon. Lami geuningan tos asak deui. Sok ayeuna mah geura taruang heula ka dinya barudak. Jongjon ieu nu ek barang damelna ari tos sararapan mah.